Wilujeng eleh Jose, wilujeng eleh. Cing sok naha MU elehan wae, kunaon? Pusing-pusing asli. Nah, pusing kunaon Jose Mourinho? Da bisa katinggalilah ku maneh betapa gobloknya gitulah pemain orang main kalulir asli. Aduh, orang geus bakarep lah, orang geus pusing gitu. Sebenarnya namanya pusing. Buat ngoperan ke hakim garis segala gitu. Aneh orang oke. Ku bakat pusingna gitu sakapeung mah orang hayang ngajengut bu ukuranda gitulah. Udah pusing gitunya orang teh geus bebelaan orangnya jauh-jauh gitu ka Kawah Rengganis minta minta cai jampe gitulah. Tapi da anger teu ngaruh. Eta mah nya kurang teh titah nginum sampai main teh. Geus ngarinum teh ngadon. Laleuleus ciga anu kurang sare gitu nya. Aneh, aneh. Jeung urang geus sasadu ka pemain teh nya. Omat hidup main cing hade cik urang teh ka pemain teh nya. Tapi ngalalo nyengger ampun urang hargaan itu jadi pelatih teh. Urang meureun geus kudu pindah gitu nya jadi pelatih penca gitu urang teh. Teu dihargaan atuh da. Pusing urang teh nya beki dia teh ngadon beuki ngalalo nyengger. Jaba sok jarail pemain teh ka urang teh. Nepakan hulu mah nimbulan make sapatu. Nyipol beungeut. Geus teu aneh pokona mah jarail pisan. Tapi ada orang teu bisa nyarek da budak batur gitulah da. Mun budak sorangan ku urang geus dialungkeun ka leuwih gitu. Pusing pokona namanya mata orang hayang nitip ya hayang kumaha gitunya sangka nih barudak teh teu ngalolonjeng deui ka urang. Pasihan didikan atuh Mourinho sia teh. Geus bosen urang mah. Tisaprak datang ka dieu ge urang geus mere lah pendidikan mah. Pendidikan matematika gitunya, agama naon kurang geus dibere. Tapi teuing nya teuing gitu kurang moral lah, bejat moral gitu pemain teh. Tong ceurik atuh. Sok sedih lah urang mun curhat kieu ka batur gitu. Disangkana gitu urang teh jelema gelo gitunya. Da teu percayaeun gitulah sekelas pelatih kawas urang gitunya. Wani dilonyeng ku pemainna gitulah. Urang geus era lah wirang gitu. Komo mun balik ka lembur gitu sok pada ngahina. Nuhun atuh Mourinho. Lah tos daek wawancaranya. Siap. Omat nya kemah mun urang keur diwawancara deui ulah nyadiakeun wajit hungkul atuh. Nah, ududna atuna kopi hideung gitulah urang mah beukina ge. Ulah polos teuing kieu lah.